Bu, naon sababna Al-Quran surat ke-17 ayat ke-1 dimimitian ku lapan subhana, Al-Baqarah dimimitian ku alif lam mim, anu sajen dimimitian ku alif lam sod, Yasin makomo Yasin. Nah Al-Quran surat ke-17 dimimitian ku subhana, urang bongkar aya naon dina lapan subhana. Subhana teh boga makna maha suci Gusti Allah. Nah teu era lamun bibir nyebut subhana tapi kotor hate dipiara, atuh lamun kitu kadongdong ngaranna. Kadongdong ge alus luarna tapi jerona remet. Tuh tempo kalayar beurit eceuk beureum pikabetaeun kerewas di dahar ternyata racun, matak nu ngaran hirup entong kamu plase mendingan beungeut ku sawung. Tampilkeun apa adanya, urang kitu ya kitu, urang kieu ya kieu, teu kudu niron palsu kahirupan batur. Subhana maha suci Allah, naon maksudna kudu bersih hate, sabab Allah deuk mere pengacara nu moal kahontal ku akal, nu moal kaberi ku pangarti, ngaranna Isra jeung Mi'raj. Bener? Nah maka jeung teu kaharti bab Isra Mi'raj, matak ditarima na bab Isra Mi'raj lain ku akal, lain ku logika, tapi tarima ku hate. Lamun bapak narima ku akal, kuring datang ka dieu, bapak bakal geuleuh, bapak bakal rujit, bapak bakal keheul. Nah sirik, nah henteu aing nu dihareup akal. Tapi nalika bapak nalima ku hate, bakal bersahabat, bakal duduluran, mau kuring aya kagorengan bakal dibunian ku bapak, lamun bapak aya kagorengan bakal dibunian ku kuring. Apan jeung Allah kudu bisa silitutupan karena aib masing-masing. Well ya. Tuh, mata kelapan subhana teh berat, lain ngasakadar ngeunah dicaritakeun subhanallah, subhanallah, tapi naha batur nyeun salah diomongkeun. Subhanallah, subhanallah, tapi naha batur kedul diomongkeun, sabenerna nu daek ke cantang tuh Pak. Matak lamun bapak daek ka masjid entong ngupat jelema nu kedul, naha nyieun masjid teu dibangun ku nu daek wungkul, nu ngelut ge milu ngentengan Pak. Tah ieu teh ceramah teh ngeunah ku nu ngelut teh. Beuki wae sa didukung. Tuh asli tapi subhana maha suci Gusti Allah. Sok kobet awak bapak, sok kobet awak ibu, kokotor hirup teh loba, nah hate teh sirik, pidik, jahil kania, istren, panastren, dudupak, rulumpak, teu kaupan, segukan, punungan, teu kaur batur maju, pedang hal, teu kaur batur aya milik, nyeri, nah naonan maknya subhanallah kitu bro. Lamun bener ibu boga subhana, batur atoh milu atoh, batur bunga milu bunga, sabab subhana aya rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang bingung batur susah urang, artina subhana mawa kana kahirupan supaya silih rasakeun kana kanyeri jeung kasusah batur. Allah deuk mere pengajaran Isra Mi'raj teu kaharti ku akal, ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa kunaon ku Allah beti pilih masjid. Sabab masjid tempatna hirup, tempatna kahirupan, tempatna subur.